Syafi'i tiuk di tengah-tengah Masjidil Haram, ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Mesir wabeh pada mawa masalah lantaran ieu ngabahasakeun ma farratna teu pernah ninggalkeun saeutik-eutik acan kaula cek Gusti Allah fil kitabi di Al-Qur'an min syai naon bae ge aya. Imbul pertanyaan kan panjang teh mun kugula ditanya mun dijelaskeun aya nu nanya ihram, aya nu nanya kumaha mun maehan, aya ieu bae di salah sahijina pertanyaan loba ti Mesir, ti Yaman, di Pakistan terus di unggal negara aya. Salah sahiji urang Mekah nu nanya kieu, wahai Syafi'i, lamun aya jelema ihram kemudian maehan bang bara, tah eta teh batal teh ihramna jeung kudu make dam teh bang bara ieu mah. Cek Imam Syafi'i teh. Di mana ayatna? Ayatna ma farratna fil kitab min syai. Ayat anu menuju kadinya dijawab ku Imam Syafi'i. Ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fartahu. Ayatna mana? Ditanyakeun ayat teh ti mimiti ieu heula datang ka ucapan Kangjeng Rasul, naik ucapan Kangjeng Rasul, naik deui. Kakarak brak bae kana ayat Al-Qur'an tunduk kabeh jelema. Indahan jawaban Gusti Allah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab. Teu pernah ninggalkeun kaula saeutik oge di Lauhil Mahfuz min syai saeutik oge sugan aya hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna, sugan aya hiji tuba nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuzna. Moal aya tuba aya tulisanana tu komo Abu Jahal mah kabeh aya ieu tah dina Al-Qur'an geus dijelaskeun mafrotna anu ditinggalkeun ku kula saeutik ode min syai. Bahasana ge make min syai, sai teh isim nakirah. Isim nakirah eta umum berarti peuting bede kanu leutik eueuh anu tinggaleun bilagah jasa. Tah eta eueuh nu tinggalan, eueuh hiji sireum nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz, eueuh hiji cangkas nu katuliskeun teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz, eueuh hiji oray nu teu katuliskeun di Lauhil Mahfuz. Moal aya mata kurang keur cicing bae aju kemudian kadatangan sireum nyoco urang eta geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz. Ulah pajar eueuh tulisanana. Urang keur leumpang peuting kemudian aya oray kasempar, oray aju ngegel ka urang aya tulisanana. Ma farraqna eueuh anu tinggaleun. Oh nu tinggalin komo urang atuh ieu cacakan hewan nu laletik ge eueuh nu tinggalin. Masyaallah. Tah ieu ayat ieu lain lalagan gede jasa ieu ayat ma farratna fil kitabi min syai. Oh nu tinggalin kabeh ayat tulisanana. Kipulan bakal kawin jeung si Sarwiti ayat tulisanana. Si Sarwiti bakal ngamuk haju ditinggalkeun kawin deui jeung Sarbona aya tulisanana. Sarbona ge ieu teu boga anak ditinggalkeun deui ieu kawin deui jeung si Sar. Atuh geus aya tulisanana. Geus aya itu nu batak teu kudu ngarasula ka Gusti kabeh ge janang Gusti ma farratna. Tapi ya Gusti Allah make nyontohan make hewan aya naon rahasiana? Horenganan manusia teh berkarakter hewan. Manusia teh anu berkarakter maung. Manusia aya berkarakter gajah. Manusia aya nu berkarakter kuda, manusia aya nu berkarakter buaya, manusia aya nu berkarakter anjing, manusia aya nu berkarakter babi, manusia aya nu berkarakter bebek, manusia aya nu berkarakter hayam. Ieu kabeh horeng nu mantak di dieu Gusti Allah ngajelaskeun mukjizat make hewan-hewan. Horeng manusia teh aya karakter-karakter. Mun kukula dibahas sesuai jeung Imam Qurtubi pembahasanana nu kos kumaha karakter maung, nu kos kumaha karakter gajah, nu kos kumaha karakter babi, nu kos kumaha karakter anjing, nu kos kumaha karakter oray. Ieu kabeh asana aya. Aya ni kabeh ge ieu. Nu mantak eta teh hakikatna mah ieu. Urang mun jadi ulama, urang mun jadi wali. Misalnya orang dijadikan ulama, dijadikan wali, ya'lamu ya aulia Allah, kudunya ho anjeun wahai para wali-wali Allah. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung anjing. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung babi. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung maung. Hakikatna mah anjeun keur babarengan jeung gajah. Tiga di deuleu bae lantaran wali mah nyahoeun dibere tak hakikatan kitu lirik.
nyana teh kakatu waduh aya buaya darat neuleuh deui ka hareup waduh aya maung neuleuh deui ka dieu aya gajah neuleuh deui ka dieu aya anjing dibere paham tah nu mata kadang-kadang galak di luar nalar waliullah mah lantaran nyana neuleuh ka hakikatna ieu tah ayatna tah mata Gus Dur ngomong sakacapangna bae Gus Dur ngomong sakadaekna bae dideuleuh ku nyana meureun kos kitu mah lah jajahin jelema lain jelema aya monyet dipoto barang hasil fotona beungeutna jelema aya jelema dipoto barang hasilna beungeut monyet ji siha deh aya gajah dipoto teh beungeutna beungeut awewe geulis aya anu kadieuan teh naon garang-garang teh heuh lalet teh lamun di awewe teh mahkota gajah dipoto beungeutna beungeut wanita cantik masyaallah lumnan Libanon orang Iran ini mah geulis ieu mah bener aya awewe dipoto truk bae beungeut gajah iya sana mun dipoto diaslikeun monyet kabeh bisa ya. Masyaallah ji atuh nu sok kukula didongengkeun Mama Sobari dek ka Mekah sasalaman kabehan tek lalaki awe beres sasalaman nyana salat ditegor kapan ku muridna mama teu aya nu darekeun ngamakmum ka mama aya kitu kunaon pan mama teh meureun tadi sasalaman jeung awewe batal meureun koto wudu deui jama mama teh sasalaman jeung jelema aya kitu janu sasalaman jeung mama monyet kabeh pan teu batal meureun mama ai ke monyet mah teu bisa ngomong pan murid sial ka aing-aing bae monyet iya tugas lain deui wali Allah mah lantak murikak bulurang jeung wali Allah sing hade jeung waliullah mah emang kumaha kitu lain sambarangan nyana teh anu matak diangkat jadi wali geus eueuh nafsuan lamun masih kana aya nafsuan moal diangkat jadi wali ketika nyana geus eueuh nafsuan nafsul ammaratu bisu'i nafsul lawamah geus eueuhan nu aya teh nafsul radiyah nafsul kamilah nafsul mardiyah eta teh bisa kadeuleuh karakter-karakter jelema ketika menghadapi bupati bawa kadeuleuh nama eta teh maung ketika jeung polisi bawa eta teh buaya rekeban jelema bae caplok sia teh geus eta mah dibere kaleulewihan ku Gusti Allah jangan ge teu sadar jeung ngomong kitu teh berhadapan jeung lurah wah iya kuya asana ieu ya tuh kuanya na bae sidenya ge moal ngabejakeun nyana dibere kos kitu ku Gusti Allah moal Tuan Si Abdul Qadir galak ngomongna Tuan Si Abdul Qadir di dalam dina Fathur Robani bahasa-bahasana galakna luar biasa kula lain ti diri kula cak jana diberi kaleuwihan ku Gusti Allah bisa neuleuh ka maraneh kabeh ieu anu di mana ieu ayatna mendasar apa henteu ayatna kapanggih ku urang upar Makkah minta mujizat coba atuh cara Kangjeng Nabi Musa man Abu Jahal teh kira-kira geus teu Muhammad man. Pan urang greget eta ka Abu Jahal urang ge. Geus aya Muhammad teh komo sallallahu geus kitu mah geus mad cicing sia mad. Teh bahasa Abu Jahal tah. Mun aya di Cikupa nu mad-madan gitu eta ge. Atuh Abu Jahal Cikupa sarua bae. Masya Allah. Coba atuh datangkeun coba ka dieu. Mukjizat cara nu baheula kenal qati wal asa wal maidah. Tapi Allah merena wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahi illa umamun amsalukum di samping mujizat kurang kumaha hewan-hewan nu kumalandang di alam dunia nu halali berdi awang-awang horenganan di samping nyontoan mujizat kurang kumaha horenganan manusia teh berkarakter hewan nu mantak ilmu ya aulia Allah ilmu ya ulama sing hades sebab anjeun hirup di tengah-tengah masyarakat horenganan lain jeung jelema hati-hati maneh teh sebab jeung maung hati-hati anjeun sebab jeung kuda hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung orai hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung buaya hati-hati anjeun sebab ngahiji jeung hewan-hewan tah nu mantak waliullah tarik mundur can saatna ngomong cici teu sembarangan ngomong iraha kudu ngomong henteu sembarangan nah ieulah kuari teh kuari lamun dibuktikan meureun
ieu karakterna wallahu a'lam. Tapi lain di majelis ya nu dihandapkeun tanggal Ambon lah. Lamun waliullah nu pernah datang ke Abah teh anu urang Palembang datang ka dieu terus ditanya ku Abah, "Ieu naik naon ieu?" Kula mah leumpang bae ceknya tirahat ya anu. Kula mah cenah begitu datang ka Merak teu pernah salat di masjid. Ai kitu kunaon? Neuleuh masjid pinuh ku tai kabeh. Kadedengekeun teh ceuli, pinuh ku tai kabeh. Musola masjid pinuh ku tai kabeh. Mantap kula mah salat teh lah di dieu bae sisi jalan sakeun. Wallahu a'lam. Allah merekos kitu ka kula. Haju unggal ka kota neuleuh jelema monyet babi, monyet babi, monyet babi. Datanglah ka dieu ka Abah. Geus ulah loba omong cak Abah. Ulah loba omongnya, ulah ngomong ka sasaha geus ente bae. Coba eta aya urang Palembang seperti eta, geter-geter nyana teh. Memeh nama henteu teu kos kitu begitu datang ka Merak neuleuh jelema terus ka dieu monyet babi, monyet saeutik cek cara di kota nu beungeutna jelema. Eta harita keur Abah aya sekitar bangsa kitu 10 tahun memeh maot geus kos kitu ku hari geus sabaraha tahun tah ti Abah maot jeung tambah nu itu. Acara ieu mah geus monyeting monyet atuh ieu mah. Ya Allah ya Rabbi, Gusti Allah ngeri jasa. Ngan urang mah teu dibere dibukakeun hijab bae ku Gusti Allah. Tah cuman cerita-cerita we hungkulna ieu lah ayat anu luar biasa ma farratna fil kitab. Eueuh nu tinggaleun dina Al-Qur'an, nu tinggaleun dina Lauhil Mahfuz. Tapi Imam Syafi'i mah ma farratna fil kitab teh Al-Qur'an Imam Syafi'i mah. Eueuh nu tinggaleun dina Al-Qur'an naon we aya. Lumatak nyalok tadi Mekah teh ceramah seperti gitu. Permintaan ti ahli-ahli Mekah, wahai Syafi'i lamun anjeun nafsiran ma farratna fil kitab Al-Qur'an, diuk maneh di tengah-tengah Masjidil Haram. Kami kabeh deuk nanya. Siap cek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diuk di tengah-tengah Masjidil Haram, ulama Mekah, ulama Madinah, ulama Mesir, wabeh pada mawa masalah lantaran ieu ngabahasakeun ma farratna teu pernah ninggalkeun saeutik-eutik acan kaula cek Gusti Allah fil kitab di Al-Qur'an min syai naon bae aya. Imbul pertanyaan kan panjang teh mun kula ditanya mun dijelaskeun aya nu nanya ihram, aya nu nanya kumaha mun maehan, aya ieu bae di salah sahijina pertanyaan loba ti Mesir, ti Yaman, ti Pakistan terus ti unggal negara aya. Salah sahiji urang Mekah nu nanya kieu, wahai Syafi'i lamun aya jelema ihram kemudian maehan Bang Bara. Tah eta teh batal teh ihramna jeung kudu make dam teh. Bang Bara ieu mah. Cek Imam Syafi'i teh. Di mana ayatna? Ayatna ma farratna fil kitab min syai. Ayat anu menuju ka dinya dijawab ku Imam Syafi'i. Ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fartahu. Ayatna mana? Ditanyakeun ayat teh ti mimiti ieu heula datang ka ucapan Kangjeng Rasul, naik ucapan Kangjeng Rasul, naik deui. Kakarak brak bae kana ayat Al-Qur'an tunduk kabeh jelema. Wah tuh lain Imam Syafi'i nu kos kitu mah paling lamun teu kitu-kitu acan mah Syafi'i pondok atuh. Syafi'i. Tuh pertanyaan ti Mesir, pertanyaan ti Yaman, pertanyaan kakara kabeh tunduk ka Imam Syafi'i, dicariuman kabeh. Didinya ditanya Imam Syafi'i, kok bisa kos kieu ye? Pan kula ge ieu teh buatan Allah. Kula teh cucu Kangjeng Rasulullah. Setetes ilmu Rasulullah nempel di kula, kula seperti ieu komo Kangjeng Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, Imam Syafi'i bae teh geus teu katahan kurang ilmuna. Ngajelaskeun ma farratna fil kitab min syai. Lamun di dieu Imam Jalalain Lauhil Mahfuz geus jelas. Imam Syafi'i mah lain Lauhil Mahfuz Quran. Oh lu kaliwat saeutik-eutik acan dina Al-Qur'an, politik aya dina Al-Qur'an, ekonomi aya dina Al-Qur'an. Ditanya perincianana aya gali coba ge Al-Qur'an. Atuh urang membaca Qur'anan musabakoh doang. Hayang menang piala atau ka Mekah, jurig kaman kos kitu mah. Baca Al-Qur'an nu maca kula bisa ngureikeun politik, aya siasah Islamiyah, aya nyaritakeun perekonomian secara Islam, nyaritakeun budaya secara Islam. Pamunang di Quran, ma farratna fil kitab min syai. Teu kawadahan Imam Syafi'i. Tidinya geus kabeh ge tercengang neuleuh jeung ngadenge uraian Imam Syafi'i teh. Iyalah setelah jadi mazhab teh kos kitu teh Imam Syafi'i. Eta teh umurna keur waktu ditantangan kos kitu teh kakarak umur 19 tahun. 19 tahun kita geus kos kitu, umur 12 tahun bae panjenengan geus diangkat jadi mufti talar Quran.
15 tahun diangkat jadi mufti, 19 tahun geus teu kawadahan ilmu ambalaya ti mimiti syariat tarekat jeung hakikat geus pohara jasa teu kawadahan Imam Syafi'i teh. Urang mah kuari boga incu geus 75 can bisa maca Quran. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Jauh jasa jeung Imam Syafi'i, akurna jeung Syafi'i tukang lauk teh eta mah. Ya Allah, ini ayat ya, lamun dicaritakeun pertanyaan hiji-hijin aya kabeh ge wahara jasa. Masya Allah, etak cerita Bang Bara bagi can angges, geus cukup baheula sakitu jang contoh. Sampaikan kan nyontokeun ka dieu, nyontokeun ka dieu, nyontokeun. Teh Bang Bara mah. Ditinggal dina Al-Qur'an deur dibacakeun ngan memeh ka Al-Qur'an cek Imam Syafi'i teh kudu Al-Qur'an heula. Ulama heula naik ti ulama ijma teh ka Kangjeng Rasul, ucapan Kangjeng Rasul ge lain hiji teng kakarak Qur'anna. Bukti ma farratna fil kitab min syai. Ka head ditanya, ka urusan politik ditanya, ukuran ekonomi, urusan ekonomi. Imam Syafi'i di tengah masjid kieu bae. Ya Allah ya Rabbi, eueuh nu teu katadahan eta pertanyaan. Nah iyalah, jadi berhasil anu luar biasa ayat ieu. Summa ila rabbihim yuhsarun. Kemudian ke bakal digiring dihijikeun tidak terkecuali nu ngadenge Kangjeng Nabi, nu teu ngadenge kabeh dihijikeun digiring dek dihukuman ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang termasuk jelema nu ngadenge, jelema nu iman ka Kangjeng Nabi, taat ka Kangjeng Nabi, oge ka Gusti Allah, sehingga urang aya dina beungkeutan Kangjeng Nabi urang di akhirat sanajan loba dosa jeung pasti jasa urang loba dosa disyafaatan ku Kangjeng Nabi hingga urang bisa selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah.